Assalamualaikum wilujeng enjing patepangdi sareng abdi Cikode Setia dina warta anu bade kapindangkeun nyaeta tempat wisata Pangandaran bisa ngadatangkeun kauntungan. Pamirsa nyanggakeun warta salengkapna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayun kaluargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasar tina balantik ka rupa-rupa kadaharan jeung kaulina. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabubeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis sareng sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut anu geus walasan taun dagang baso cuanki di pasisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari nuleukeun mah balantik cuanki di pasisir Pangandaran teh ngadantengkeun untung nu lumayan gede kulantaran Pangandaran can pernah sepi ku pangunjung. Ude oge bisa ngawangun kulawarga tina ladang balantik teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati nepikeun ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sajena nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organasina eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dihaturkeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.